Mangga Mitra, manganggang oge ayo namah ngadongeng dina TikTok. Siaran langsung live streaming. Mangga Mitra, sapados tanyang kolong teuing kanu waktos, kurang barandungan baik dongengna. Prung Mitra kaum dangu, wanci tunggang gunung di pilemburan kacidamata kuasna. Ali di luhur langit mega bodas sirna teuing kamana, kawas nu sieuneun ku layung kuning nurek mimiti makalangan. Di pasir ipis nu teu jauh di tungtung lembur aya jalan satapak anu arula arile nanjak mudun. Di papaesan kurarambu jalan anu ngaroyom kayaning kaso manjah jeung daun tepus oge tutuhan laina anu ngarambat kaeta jalan. Dina kaayaan kitu di salah sahiji imah basajan nu aya di tengah lembur ti sore keneh Sahrodin geus saged lintar geus disiapkeun sapuratina. Tadi beurang manehna meunang uter jengkol pamerembang aep. Dah, moal deui keuna upama dipake nyenggal peuting engke. Ceuk Sahrodin bari nyerengeh. Teu poho tatanggana nu ngaranna Kang Ojak diharewosan diajak badami bada isa pikeun nyungsi ka saban leuwih. Menang sawatara lila ti harita wanci ngagayuh kaburitnakeun ditungtung langit kapireng sariak layung ka cidamata kuasna. Tutubuhan robah warna koneng yang lir emas sinangling kahibaran ku cahyana nu sumirat di tebeh kulon. Tonggeret reang di sarada angin letik ngehiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Nalika telem waktu sareupna wanci tenyesakeun panasna mata poe. Jung kaditu sing betah di leuwih teh sakantenan nyandak bantal supados tibra Kang. Ceuk pamajikanana nyungkun ka Sahrodin nu jadi salakina nalika manehna jeung Mang Ojak rek beral pisan miang. Rencang kulemna candak entong. Tembal Sahrodin bari nyerengeh ngaheureuyan. Ngan oro kaya omongan kitu teh ditimpa ku paroman cua. Imasnah baketut haseum bari pok ngawalon rada merongos kanu jadi salakina. Kekepan we juri leuwih kaditu? Ceuk pamajikanana. Nembalan kituna teh bari jengajengkat. Ari Kang Ojak teu wani mairan dalah di imahna oge remen ka Bandungan. Manehna oge mindeng kitu. Nya akhirna mah kajeun Masnah ngidinan bari jeung nyungkun oge tina perbawa ku resep Sahrodin teburung miang oge dibaturan ku Kang Ojak. Nu lempang teh dipirig ku sora jangkrik dipapageun ku sora angin peuting dialokan ku sora londok di kebon cikur. Saparat jalan satapak eueuh nu ngomong naon-naon teu lemek teu nyarek nu kadenge ngan blag-blig-blegna sora dampal suku maranehanana mangsa nincak kana lemah.
Mitra kaum dangu mimiti turun di leuwih pari. Senggal Sahrodin can aya nu nyorang. Sajam ti harita pindah ka leuwih kopo. Tapi ku harianeun eupan can keneh aya nu ngambean. Lauk suwung lodan teu aya, kateuing kamarana. Dina kaayaan anu samodel kitu, Pokang Ojak ngomong bari nyengkatkeun awakna. Alah, pindah ka leuwih bedul jang, sugan we bedul nyanggut. Kadenge sora Kang Ojak tibeh ditu dihandapeun tangkal waru. Lantaran poek nu katara ukur sora jeung malatangna tungtung udud. Ulah sok suaban atuh Kang. Pan ieu teh peuting. Tembal Sahrodin. Sieun najan nya hatena mah mentegeg, tapi ngucap aral mah Sahrodin teh mikir heula. Lain suaban jang. Bongan tuh da mani jempling kieu yeuh. Di leuwih pati tiis. Ku kiciwis meureun. Di leuwih kopo kosong. Dihakan jurig waru sigana malauk teh. Sekang Ojak rada bedas. Kalah kabeuki angot akang mah. Ayo pindah. Tembal Sahrodin bari cengkat. Gidig duana lempang ngagaridig ninggalkeun eta patempatan. Mitra kaum dangu geus aya kana sajamna di leuwih bedul teh. Teu hanteu lauk suwung keneh bae. Padahal eupan kurang kumaha de. Caina lumayan kiruh deui. Sesa caah da mangsa usum ngiji harita teh. Kapan biasa mah kaayaan sarupa kitu teh. Kajurung pisan liarna lauk sengal teh. Sahrodin jeung Ojak nyampakkeun nagog keneh. Bari pagigir-gigir panona manco nyang hareupan leuwih. Miharep jedudna jejer aya anu nyorang. Aduh, nya kamarana lauk teh sing mental lodan nupang badagna jang lah. Mun beunang rek dibawa ka alun-alun ku aing mah. Sora Kang Ojak handaruan ngeleuweuh pisan ngungkulan seahna cai wahangan mepeuskeun simpena peuting. Ari akang ku keukeuh ngumbar ka keheul teh sok suaban kitu emut Kang. Ieu teh jauh ti Pilemburan. Nah Kang teh sieun. Kumaha ke mun aya nu ngadengieun? Sahrodin ngelingan. Nyaan aing mah. Sok nyanggut nupang badagna lah. Digusur ku aing mah ka alun-alun. Puguh-puguh di jentong-tonan. Dikarecis sekalian. Malah aing tereh beungar. Sekang Ojak. Nah atuh mitra. Cacap manehna ngomong gitu. Keresek. Korosak. Rungkun eurih luhureun gawir kokorosakan kekeresekan. Bari jeung oyag-oyagan. Teulilah gorobas. Kadenge deui aya sora anu ngagorobas. Tika pireng kuno duaan mah aya naon-naonna da poek tuluy simpe deui kaayaan teh. Lain hayang bedul na aing majang tapi hayang laukna. Sora naon tadi teh? Bet ciga nu kokorosakan. Teuing buah bedul meureun.
meren bedul antepkeun we lah. Maksud teh lain hayang bedul na aing majang, tapi hayang laukna sok lah. Nupang badagna lah nyanggut gara nyanggut lah. Kang Ojak susumbar deui. Tulila seot karasa jejer Sahrodin melangkung aya nu narik. Tapi manehna yakin lain disanggut lauk ieu mah. Kusabab beda karasana ieu mah eueuh jedudan. Mitra kaum dangu sigana Kang Ojak oge ngarasakeun hal anu sarupa. Kusabab manehna oge meh bareng ngenyedkeun jejeurna terus ngagulung kenur. Dina kaayaan anu remang-remang tetempoan tepati sidik, tapi bisa dirasakeun tina sora jeung kelemangna beungeut cayu walungan. Nalika leungeun maranehna masih pakupis kagulung kenur, sora cai anu tadina syah sakumaha ilaharna betrobah ting saleor. Karasa cai leuwih jadi motah. Teu sirikna panon mah dibelel-belel hayang sidik. Sanajan remang-remang yakin cai leuwih teh jadi mulak. Tuluy ngubeng siga nu diputerkeun ti jero. Burial buburialan di tengah kubengan cai anu muter. Ngaburial tuluy ujug-ujug muncugung ngaluhuran. Beuki luhur malah seor-sorana beuki atra bae. Saperti ngagolakna cai anu keur ditaheur. Tapi teu lila terus namah turun deui nyingrai mancaura ka sabudeureun kubengan cai. Na atuh geus kitu ana breh teh kasaksen ku panon maranehanana anu baru luncelik. Salajan remang-remang balebegna bet katara nyata aya hiji rupa hulu lauk nyang hareupan maranehanana duaan. Sungutna calangap teu kurang ti sadeupa. Kumisna ting alacir oyag-oyagan. Gedena eta kumis lauk meh sarua jeung jejer anu keur dicecakel ku maranehanana. Panona moal kurang ti sagede batok kalapa. Herang semu koneng bari gular giler. Mitra kaum dang mireungeuh lauk anu sarupa kitu teu paduli jejer. Lung bade alungkeun tuluy duanana maralik muru kagawir kalacat unggah paheula-heula satengah ngorondang. Laukna naon eta teh ha? Cek Sahrodin. Ih, lauk jurig Bu Ajang. Cek Kang Ojak leungeunna papuket bari cacakar neangan pamuntangan. Dua nana ti buburanjat satekah pola hayang gerahanjat ka belah luhur. Barang anjog ka tonggo gancang harudang. Basa Sahrodin meh sabar beureun lumpat kadenge sora Kang Ojak kegeroan. Jang, tong ninggalkeun akang Jang. Jang, tong ninggalkeun dagoan. Aret Sahrodin ngadadet ka handap. Breh weh Kang Ojak masih rowesan. Red deui Sahrodin ngararet kabeh ditu. Di tengah leuwih jirim eta makhluk masih ngajegir. Malah katara pisan ayeuna mah sungutna atok-atokan siga nu hayang baranghakan. Sok buru sok asongkeun leungeunna Kang, asongkeun leungeunna. Cek Sahrodin ka Kang Ojak bari nangkuban. Tapi panonna mah tetep mancok ka tengah leuwih. Nu atok-atokan tacan keneh nyingkah. Kumisna katempo ting arulang siga antena radio. Gep leungeun maranehanana patarema. Karawak Kang Ojak nyekelan pageuh pisan karasa embung lepasna. Geus kitu mah teu anta parah deui leungeun Kang Ojak dibedol satakerna. Nah atuh mitra tekuhan teh Kang Ojak. Barang geus di luhur polonyon weh cekelan leungeun Kang Ojakna dilepaskeun. Nah arik korepak teh balenyeng Kang Ojak lumpat ti heula ninggalkeun Sahrodin. Teu paduli ka Sahrodin nu harita tulung-tulungan. Si eta adol teh ninggalkeun. Tolong tangguhan Kang. Cek Sahrodin hatena gegeremet bari ngabelasat lumpat nuturkeun.
Mitra kaum dangu meh anjog kaleuwi kopo. Sahrudin jeung Kang Ojak lalumpatanana teh rada ngendoran. Bitis jeung pingping karasa cangkeul, ambekan asa beak. Beki kendor, berak weh. Akhirna mah duanana ngalungsar patunjang-tunjang. Na atuh, basa kacape kasieun jeung kareuwas tacan leler, bari mencetan bitis, bibir gerek sapok-pokeun ngomong harita teh, anak korosak, aya anu kokorosakan. Red Sahrudin ngararet kalebah datang na sora. Kang Ojak kemilu malikeun awakna, mariksa nu nyuara di palebah tonggongna. Breh weh, katara belegbegna tangkal waru, ngajegir di sisi gawir, condong kawahangan. Mun teu salah didinya tadi Kang Ojak ngalapak eupana. Keur kitu korosakna atuh anak kalayang teh. Aya anu ngalayang, atra pisan katamponna teuing makhluk nanahaon, ngagaya bag teu napa kana lemah. Datang tinudahan waru, wujudna pikasieun sing sarua bodas, bari seuri casala katakan. Jurig, edas, geuning nyamperkeun. Ceuk Sahrudin. Korejat meh ngorejat, belenyang weh lumpat deui, balik deui nyorang jalan asal, dituturkeun ku Kang Ojak. Sahrudin teu wani noleh seutik-eutik acan, sanajan Kang Ojak lumpatna bari jejeritan. Jurig, tolong, Jurig, aya Jurig. Jurig eta mah. Mitra kaum dangu, lantaran kadenge aya sora anu sejen, nu kaluar ti wujud nu milu nuturkeun teh. Sorana nyikikik bari cicirihilan, kawas seri kuntilanak. Nu kitu meureun, nu disebut kunti jurig tangkal waru teh. Atuh kacape geus teu ditolih deui. Sahrudin tuluy lumpat naker tanaga, paudag-udag jeung Kang Ojak. Les sora nu cicirihilan teh ngiles teu sakara-kara, ngaleungit teuing ka mana ngorolosna. Eureun halajang. Aduh. Eureun halajang. Ceuk Kang Ojak. Reg Sahrudin eureun sakadapan tuluy dongko, bari mencetan bitis jeung pingpingna. Ceuk pikirna sugan ku cara kitu kacapena bisa ngurangan. Tapi mitra Kang Ojak mah anggur nulak cangkeng, katara reng hapranjugna mah. Untungna masih keneh salamet oge, padahal anu disorang teh jalan satapak luhureun gawir,
kagigi rembat ku kebon awi jeung tangkal kawung. Oge tutuhan leuweung sajena dipapaesan kurungkun eurih kaso jeung cucuk Kaliandra wungkul. Gebeg Sahrodin ngagebeg barang nenjok ka handapeun gawir. Kapan leuwih nu tadi ieu mah? Mitra tayohna Kang Ojak oge pikiranna sarua. Kusabab harita oge manehna meh bareng ngareret kalebah leuwih. Nah atuh keur anteng melawang ka handap ana barak-bak aya nu ngabarak-bak babarak-bakan. Burial seor cai leuwih siga tadi. Atuh teu nunggu muncugugna da geus apal bakal kajadian satuluyna. Gila Kang Ojak malikeun awakna arek lumpat tapi takebat. Sanggeus culang cileung sakedeung pok Kang Ojak ngomong ka Sahrodin. Kaditu mah kunti jang. Kunti kapala ditu mah. Cek Kang Ojak. Meh teu kadenge sorana oge. Harosos. Maksudna mah rek lumpat mapa jalan satapak anu satuluyna. Nah atuh ari gorobas teh aya nu ngagorobas deui. Gajeleng tina rungkun eurih aya nu luncat nu terus ngahalangan jalan. Nu kieu mah apal kuring ge bedulnya nu kieu mah. Cek Sahrodin. Nya jang bedul eta mah. Cek Kang Ojak bari ngomong deui. Tapi nah beda jang. Beda jeung nu biasa bedul teh yeuh. Nah ieu mah buluna bodas. Siungna panjang malangkung deui. Tuh. Seseukeutna mancok ka hareup, matana beureum, beu. Kawas nurung jang. Kawas nu nunda kaceuceup geuning bedul teh ka urang. Cek Kang Ojak. Segor si bedul nyanggereng. Atuh mitra maranehanana jadi bingung. Ari kudu lumpat kalebak, nyampak siluman leuwih. Ari ka hareup si bedul geus nungguan. Hiji-hijina jalan iwal ti ukur nerobos rembet na kebon. Teu mikir dua kali, Sahrodin jeung Kang Ojak luncat. Tenaga sesa dikerahkeun terus lumpat ku kurubutan di nubala. Cucuk rungga, ti kait, ti soledat, ti tajong geus teu dirasa deui. Malah Kang Ojak mah kadenge gedukna pisan. Basa sukuna neunggar tangkal, teuing tangkalna nahaon, da teu pati nengetan. Upama ti beurang, tada teuing katareubeun cenurna. Estuning tunggul dirarud catang dirumpak teh lain bebenjon, nu dipalar iwal salamet tina mara bahaya. Teuing sabaraha lila manehna jeung Kang Ojak lumpat. Teuing kabelah mana? Maranehanana oge teu apal. Estu lumpat sakabaran parantesanyana. Mitra kaum dangu barang duanana anjog ka sisi kebon. Bekating ku geus leuleus akhirna mah kada peruk weh pating kudu peruk. Teu sirikna ngorondang geus taya tangan pangawasa. Tapi hate maranehanana rada bungah saeutik. Kusabab di dinya mah mimiti manggih tempat datar jeung lega. Teu pati poek teuing deui ayeuna mah. Mitra kaum dangu teu pulah pilih tempat berak weh Sahrodin jeung Kang Ojak diuk. Suku dicangegangkeun bari nyang hunjar lambar. Awak doyong, sirah tungkul, leungeun ngaluprak. Alah yang tobat lauk teh bebenangan kala ka manggih jurig aing mah. Cek Kang Ojak bari ngarahuh tuluy ngagubrakeun awakna. Tayohna mah hayang ngagoler. Tapi teu kebat darsar mangsa keur katibanan sial meureun ana ngek teh. Teu apal ti mana datangna. Atawa sugan geus aya di dinya. Awak Kang Ojak ngarumpak anak ucing. Pantes kitu teh mah. Dina kaayaan peuting anu poek ditambah kacape kareuwas jeung kasieun jaba awak geus teu puguh rasa nyeri perih jeung carangkeul antukna amarah Kang Ojak ka hudang manehna terus meupes keuyang mahala anak ucing tantap parah deui ngan sakeupel anak ucing teh dikeupel ku leungeun katuhuna karawak ditewak belewer dibalangkeun
sebelan sia nyawa aing keripuh mun ngeunah ditereuy buleud sia ku aing. Sia iya. Kalawang kuprak. Tapi anak ucing teh muragna ajeg. Sanajan dina kaayaan geus teu daya teu upaya Kang Ojak masih keneh mampu susumbar. Nah atuh anak gedur teh panon anak ucing katara ngagedur nyorot kawas nu hurung sakolepat. Ingkah ka itu sia. Bisi kaidak deui ku aing. Itu geura kalah molotot sia ka aing ha. Awakan sakepeul oge kumaha wani pepeuleuk ke aing sia. Kang Ojak mitra katutuluyan. Puriding anak ucing teh muriding. Buluna carengkat, awakna malengkung, matana neuteup ka Kang Ojak. Tapi mitra lain kalah kasur ti Kang Ojak teh, malah ngarongheap, amarahna beuki naek, asa ditangtang. Kojengkang Kang Ojak hudang, laju nyamperkeun anak ucing anu beuki muriding. Mitra kaum dangu, sanggeus aya di hareupeun anak ucing nu bieu dibalangkeun. Heat suku Kang Ojak ngangkat. Siga Ronaldo rek nyepak bal. Nah atuh ngan habak-habak bae anak ucing teh ditajongan. Modar sia sakalian. Sia. Kaditu sia kaerat jadol teh sia. Cek Kang Ojak. Teu bisa nahan amarahna nu beuki ngagugudag. Sepakna nenggel pisan kana awakna. Mitra ucapkeun Sahrodin nu ti tadi nyerangkeun beuki hookeun manehna kot ka ngarenjag kusabab eta anak ucing anu ditajongan ku Kang Ojak teh beterongret-rongret anggar bae panceg dina tempatna. Nah atuh geus kitu can ge cacap kareuasana lod anak ucing awakna ngagedean. Nempok kitu teu mikir dua kali Sahrodin jeung Kang Ojak lumpat anu sakitu kalina bari tulung-tulungan. Da ngagedean. Jurig kucing. Jurig eta mah. Cek Kang Ojak bari bing berat. Aduh alayeuh, jurig. Cek Sahrodin teleh gempeur bari sarua lumpat sakalupat lampet teu malire kana kacape tunggul dirarud catang dirumpak deui wae sanyana pisan harita teh dituturubun lumpat kalebakeun. Mitra kaum dangu, tepung sababaraha lengkah nu teu jauh ti saung huma di hareupeun maranehanan lumpat geus nyampak jirim anak ucing. Geus nyampak deui di dinya teuing kumaha geus jol aya di dinya di hareupeun maranehanana. Eta jirim anak ucing teh ngalodlod we awakna beuki ngagedean. Lon nepi ka sagede munding ngaharib-harib jirim maung. Kumisna ulang-ulangan panonna bubuncilakan sagede bal. Reg Sahrodin jeung Kang Ojak teh ngarandeg sakaligus. Bari gegemeun tur nyorocod wer duanana ngarompol. Salana jibrug ku cikih bari jeung bau hangser. Bari sungut calangap mata bolotot teu bisa ngomong naon-naon. Dina kaayaan kitu panganggeusan eta jirim anak ucing teh ngajangelek jadi sagede gajah. Nepi ka saung huma oge papak leuwih luhur awak manehna. Akhirna teuing kumaha nasib nu duaan eta.
Lantaran renghapna geus laas, tenaga geus beak. Nu antukna Sahrudin nuturkeun Kang Ojak, nu ngagubrag leuwih ti heula kapiuhan, teu wala kaya, teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu setia dongeng manganggang, menuju ngadangukeun manggang ngadongeng, urang teraskeun. Isukna mitra, tukang areng manggihan Sahrudin jeung Kang Ojak, nu kapiuhan nyangkere di jero ruyuk tangkal kacente. Kalayan digotong ku balabaturna tukang areng teh, Sahrudin jeung Kang Ojak akhirna mah dibawa balik ka lemburna. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Manganggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber dongeng Sunda Manganggang oge kasadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna, mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Manganggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan